Assalamualaikum sadayana. Sarang abdi deui geus Gibrani Algifari di dia. Nah, abdi rek ngabawakeun acara atau berita. Nah, isi berita nanti ada penting jeung sadayana ya. Isi berita nanti tentang hantavirus. Naon sih hantavirus teh? Nah, jeung lah sadayana kudu nyaho jeung nah ieu virus nah ieu berita informasi teh penting pisan jeung sadayana. Nah, nu pertama, hantavirus teh geus disebutkeun ku loba orang teh bisa jadi pandemi kedua ti setelah COVID-19. Nah, hantavirusnya buka persentase kematian ti 50 nepikeun ti 40 nepi ke 50%. Wah, itu gede pisan ya, 50-50 lah. 50% bisa meninggal, 50% tidak bisa meninggal. Nah si hantavirus bisa kasebar. Nu pertama ya, hantavirus tak bisa kasebar teh. Hantavirus nu pertama teh lewat nanti hewan-hewan nu kotor, siga beurit, kecoa. Nah si ti beurit jeung kecoa soalnya ngabawa bakteri-bakteri jahat nu ti kotoran lah ti lingkungan keadaan nu jorok. Nah gitu. Mun beunang makanan orang jeung kalau arurang dimakan, arurang punya kemungkinan dapat hantavirus nu leuwih gede. Katilu nu abi rek bahas teh. Nah si hantavirusnya geus loba dibahas oge di grup di sosial media, grup keluarga. Tapi kan aya oge gitu. Masyarakat nu can nyaho tentang ngeunaan hantavirus ieu. Nah, abi di dieu teh rek kebawakeun eta jeung sareng rekan abdi nu namina Repan nu geus aya di lapangan rek ngawawancara wargi-wargi nu di sakitar. Dah. Jadi di dia teh abdi atas sareng Sisil. di dia wawancara teh abdi bade nanyakeun saputar tentang hantavirus. Nah, Sisil, apa teh sih hantavirus teh naon? Anu abdi apal nyaeta hantavirus teh anu ditularkeun ku kokotor beurit. Terus kalau misalnya Sisil beunang kana virus eta, Sisil bakal kumaha? Ka dokter jang neangan pertolongan pertama. Terus kalau misalnya cara mencegah nameh teu beunang kana virus eta teh kumaha? Cek abdi mah bebersih bumi minimal saminggu sakali, terus ngajauhan kokotor beurit. Terus ieu teh bahaya teh sih virusna? Kok banyak sih? Bahaya. Oh bahaya. Atau soalnya jadi di dia teh abdi atau sareng Laura. Jadi di wawancara ieu teh abdi bade nanyakeun tentang saputar hantavirus. Nah, Laura, apa teh sih hantavirus teh naon? Hantavirusnya eta kokotor beurit. Terus lamun misalna Laura beunang kana virus ieu, Laura teh bakal kumaha? Bakal langsung ke rumah sakit. Terus diperiksa. Terus nih, Laura, apa tuh sih cara mencegah nameh teu beunang kana penyakit ieu teh? Tutup liang anu keur masuk beurit, terus tong nyimpen makanan di mana-mana, terus bersih-bersih rumah, bersih-bersih imah setiap sehari sekali. Terus lamun cek ora virus ieu teh bahaya tuh sih? Bahaya. Dadah. Jadi di dia teh abdi atas sareng Nami abdi Anggita Nur Fadilat di kelas 11 KL 3.
Nah, jadi di dia kita bade nanya-nanya tentang seputar hantavirus. Teteh apa tuh sih hantavirus teh naon? Apa tuh hantavirus teh penyakit anu awalnya ti hewan beurit terus bisa ngabahayakeun manusia. Nah, kalau misalnya teteh benang ya karena virus eta teteh bakal kumaha? Abi bade langsung diperiksa ku dokter, amun teu langsung ke rumah sakit, ame langsung menang perawatan medis. Nah, teteh apa tuh sih cara mencegah ameh teu benang karena virus eta teh? Orang kudu ngajaga kesehatan sareng ngajaga kebersihan lingkungan. Atur nuhun atas mau diwawancara. Dadah. Audio Jungle.